S32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Dikawitan rupina teu aya catur anu langkung alus, anu luyu kana qalbu, teu aya kalimah anu endah tur merenah kana manah. Iwalti yuk urang sami-sami syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya ASN di lingkup pamarentah Kabupaten Kuningan anu musim kuring dipihormat, langkung tipayun simkuring nyanggakeun nuhun saestu bingah salaksa ka calagara kalih kagirang pangajen anu parantos masihan waktos kasimkuring kangge sami-sami ngiring jabung tumalapung dina acara pasang giri piantara Sunda. Simkuring keuna paripaos lauk puluh milu mija, piritan milu endogan, estuning mung saukur pipilun hoyong ngiring ngajaga ngaraksa ngaberdayakeun sareng ngieun peta pikeun ngawetkeun budaya urang sadaya. Nepangkeun simkuring wasta Dede Rusmaidi SAG MPD wakil pamilon di Dinas Pendidikan Kecamatan Cikugur. Sadaya ASN anu simkuring dipihormat, dina danet ayeuna simkuring bade nyendak judul ngajaga ngembangkeun ngaberdayakeun sareng nyieun nata laku budaya urang. Sadaya ASN anu simkuring dipihormat, hatur uningan yen budaya teh ngawengku nilai sosial, ngawengku ciri khas hiji masyarakat ngeunaan gagasan, ngeunaan tindakan budaya sareng kagiatan budaya sapertos artefak nyaeta karya budaya manusia satempat. Ningali tina dasar eta pamarentah Kabupaten Kuningan ngaluarkeun hiji Perda nomor 8 tahun 2018 ngeunaan pelestarian kebudayaan daerah anu estuning jadi ciri, jadi pedoman kanggo urang salaku ASN kanggo ngajaga ngembangkeun ngaberdayakeun sareng nata laku pikeun ngajaga budaya urang. Tiasa ngamumule, tiasa nanjeurkeun pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan di Kabupaten Kuningan. Ngajaga kudu ulah sampai budaya urang leungit, ngembangkeun di mana perlu nyieun kolaborasi sareng budaya anu sanes kalayan henteu ngaleungitkeun ciri khas budaya urang. Ngaberdayakeun nu kudu dilakukeun nyaeta sadaya pihak kedah ngaraos tanggal waler kana budaya urang. Nata laku budaya urang nyaeta tiasa ngarencanakeun peta urang rek kumaha cara ngajaga budaya urang. Sadaya ASN anu simkuring dipihormat, naon bae anu kedah ku urang dilaksanakeun dina ngarojong hal eta, hiji ngajaga ngembangkeun ngaberdayakeun nata laku lampah. Hal ieu salaku ASN kedah ditembongkeun mangrupikeun tindakan ASN kasebat di luhur nyaeta tiasa ngawujudkeun
program pamarentah Kabupaten Kuningan. Hiji, kanggo numbuh sumurkeun partisipasi sareng kreativitas atanapi kaparigelan sinareng kasadaran masyarakat. Dua, tetap ngalaksanakeun gempugan atanapi koordinasi sareng lembaga pamarentah anu sanes. Tilu, ngarencanakeun aktivitas mintonkeun budaya daerah. Sadaya ASN di lingkup pamarentah Kabupaten Kuningan anu kusim kuring dipihormat. Disadari atanapi henteu ayeuna angkatan nonoman anu kasebat generasi muda leuwih seneng budaya barat tibatan budaya urang. Leuwih senang make basa deungeun-deungeun tibatan make basa urang. Leuwih senang make pakaian budaya batur tibatan budaya urang sorangan. Sadaya ASN anu kusim kuring dipihormat, ieu salah saha urang pepeujeut teu kudu silih salahkeun. Yuk urang babarengan sadarkeun, yuk urang babarengan ngahangkatkeun budaya sami-sami ngenalkeun, nyadarkeun para nonoman generasi muda kalayan mintonkeun miara budaya urang. Boh basana, boh adatna, boh jeung kabiasaanna, ngajaga hasilna, ngawetkeun sajarahna tina kultur budaya Sunda Kuningan. Sadaya ASN di lingkungan pamarentah Kabupaten Kuningan anu kusim kuring dipihormat, manawi sakitu biantara kusim kuring hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana. Boh pilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa anu pasalia, tingkah anu temerna, kirang tata, kirang titi, kirang diduga prayogana. Boh pilih bahasana, kirang entep seureuna, teu nyusun kalimahna, estuning bobot sapanon carang sapakan. Disakedengeun eta boh pilih aya cariosan ti simkuring, mata nyentuh kana jantung, mata nyeredet kana hate simkuring. Estuning janji ngagurat jaga netep leungeun belah jantung, teu aya unsur anu dihaja sareng cecep ka para ASN lingkup Kabupaten Kuningan. Margi simkuring rumaos al insanu mahalul khoto wa nisyan, tungkul lungguhna kaluluputan, tangga lenggana kalelepatan. Allazi asbago alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.